Di Sula di kitu aya opat tanggungan yang meureunna. Hell tuh bus kamu. Marana ya batur ayo. Anjing kamarana atuh ieu teh ni asa di kuburan kieu lembur sakti gede nani areueuh. Mang, keur naon? Ka dieu. Ini cagar. Alhamdulillah. Ya kamarana batur atuh meuni Teu pisan apa kieu. atuh bukan ni izin kieu asa di kuburan deh. Heeh atuh. Kamana wae ayeuna. Sakarang ieu. Oh, mau minta nyar kene puguhan tas cilaka urang teh. Kunaha? Eta urang kamari. Naon kita itu kita cerat urang teh kita ngalaput teh. Pas urang naik nya pas ngadaplok gitu. Dipacok leungeun teh kumaha tadi. Cok urang we pas dipacok kitu eta urang teh teu sadarnya ngalayang we gitu. Eta mah urang sejeroning luar we cahya we meunang dua beungkeut teh ngapeuteuy. Komo urang kamari. Dengan suung we ke kebon awi. Di mana? Urang teh keur leumpang we biasa nengan ulak-ilik kitu geuningan. Heeh. Eta naon ngaidak rang-rang. Ngaidak, Oh, kaidak. kacugah? Heeh, kacugak. Ingkrut eta di kebon ka imah asa tilu we. Eta teh. Heeh. Langsung we dibawa ku urang teh ke eta ka dokternya. Heeh. Di Sula di kitu. Aya opat tanggungan yang meureunna. Hell, bus kamurun mah teuing aya kacugak menang opat tanggungan mah. Aing mah heuh tinggal tuh menit dari izin kieu nya. Ayeuna teh sepi pisan lemur teh. Anjir, sial. Bang, kemari, Bang.